Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampun sampurasun. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali bersama saya Herni Nurbaiduri. Langsung saja saat ini saya akan menyampaikan tutorial MC pernikahan bahasa Sunda. Kalau yang dahulu itu dengan undak usuk bahasa Sunda yang Murwakanti, sekarang saya akan menyampaikannya dengan bahasa yang biasa-biasa saja dan semua orang akan mengerti ya. Teman-teman, kita lihat share screen. Waktu itu saya menjadi MC di Kota Garut ya. Nah, ini yang pertama, pala wargi sumangga di haturanan kanggo pi pangantenan pameget kali Ibu Ramanan wilujeng sumping kasep anaking hidup enak paratos dumugi. Kemudian kita juga memberikan informasi kepada orang tua calon mempelai wanita, juga orang tua calon mempelai pria ya. Kemudian saya juga mempersilahkan kepada ibunda calon mempelai wanita. Sumangga di haturanan kanggo ibu kalungkeun ngongkoyangkeun manglekanya mangrupi kembang mawati ka pi pangantenan pameget wilujeng sungting beu anaking salajengna mangga aa kanggo salam kanu janten ibu pi pangantenan istri teras oge aa sami salam ka rakana ora mana teh sungting aya keneh teh ti payun teh salajengna aa sareng ramana pi pangantenan pameget salaman teras ibu oge sami ta salajengna diapit atau digandeng. Nah, digandeng. Nah, ini posisi ayah dari calon mempelai pria ya, bergandengan. Kebetulan di waktu itu pandemi ya, itu memakai masker, memakai pelindung ya. Kemudian MC mengatakan sumangga kanggo fotografer kanggo didokumentasikan mangga kanggo pi pangantenan pameget kali rombongan di haturanan kanggo linggih oge lenggah dina kursi anu parantos disayengikeun. Ini kebetulan tempatnya di Kota Garut ya, di Jalan Cipanas. Jadi MC di sini bisa mengkondisikan, bisa melihat situasi karena teman-teman di sini MC tidak ada WO ya. Di sini MC itu benar-benar sendiri tetapi bisa berkoordinasi dengan keluarga calon mempelai wanita. Kaleresan tak ieu teh begitu mapah teh ku aosan sholawat ya. Jadi dia masih situasinya kapungkur ya teh nganggo masker ya. Mangga ta salajengna MC teh di dieu teu kenging waka cumarios upami teu acan caralik. Upami teu acan caralik. Sumangga di haturanan kanggo wargi-wargi di calon panganten pameget kanggo linggih oge lenggah dina kursi anu parantos disagikeun oge wargi-wargi di pi pangantenan istri. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga sebagai MC harus mengkondisikan kita berdirinya ada di mana gitu ya. Berarti kita di tengah-tengah, tetapi kita sebagai MC juga memang harus langsung menatap kepada audiens. Nah, di sini adalah audiensnya keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita. Ini di hadapan MC ya. Langsung saja MC-nya pembukaan, opening. Ya, ini namanya opening. Kalau tadi kan praacara. Bisa dilihat ya di layar di sini keluarga calon mempelai pria, keluarga calon mempelai wanita sudah duduk ya, sudah duduk rapi. Jadi kalau sudah duduk rapi baru MC opening. Nah, openingnya yang biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah, setelah hamdalah pala wargi sadaya anu sami rawuh alhamdulillah saparos terakeun puji sinan syukur tadat lahi robi salawat dan salam dilimpahkeun ka junjungan alam ya habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka kulawargina sahabat-sahabat dugi ka umat dugi ka akhir zaman. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana seja nyakseni pertikahan antawis Neng A sareng
cep B Neng A putra ibu sareng bapak saha itu nya. Salajengna upami parantos ngaduikeun eta teras oge kanggo pembawa acara atanapi girang cara atanapi MC tiasa oge ngadugikeun rundayan atanapi acara anu diwincit namun tiasa oge henteu teu sawios upami henteu didugikeun oge janten ningal waktos upami waktosna masih keneh seueur waktosna teu sawios disebatkeun hiji-hiji. Subangga palawargi supada senyang golong tingkat waktu seorang sasarangan nos ayat basmalah Bismillahirrohmanirrohim mugia kanggo pernikahan dina dinten ayeuna antawis ieu kalaresan Neng Sipa sareng Sep Angga biasa ngaun keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin. Teras we saparantos ieu teh sumangga palawargi dilejengkeun ngaos ayat suci Al-Qur'an. Ngaos ayat suci Al-Qur'an tang kepe panginten anu bade ngaos di piwarang calik dina kursi anu parantos di saeugi. Saparantos ngaos ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun kana naon namina teh diantara pamaksadan. Nah iya janten upami partos pembukaan mangga terus majeng asa terus majeng pala wargi sadaya anu sami rawuh salajengna ngaos ayat suci Al-Qur'an sumangga dihaturanan kanggo Bapak Ustad A ta saparantos rengse salajengna diantara pamaksadan ti pini sepuh ti panganteneun pameget bade diugikeun ku pangersana Al-Mukarrom Bapak B. Jadi teman-teman ya kalau memang tadi pidato dari pengantin pria sudah, pengantin wanita sudah, kemudian ini adalah penyerahan cindramata secara simbolis. Baru kan di situ sudah diatur ya. Kita sudah diatur di meja akad nikah itu ada posisi KUA, wali, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, kemudian saksi dari calon mempelai pria, saksi dari calon mempelai wanita. Terus MC teh nyauran, mangga kanggo pi panganteneun pameget dihaturanan calik dina kursi anu partos segikeun. Nah, kalau sudah duduk, kemudian Bapak wali ya, ini kakaknya Bapak wali. Kemudian di situ ada Bapak petugas KUA, kemudian ada saksi dari calon mempelai pria dan saksi dari calon mempelai wanita. Biasanya kan kalau saksi itu harus ada KTP ya, kalau sekarang itu harus ada KTP ya. Kebetulan ini waktu itu saya MC-nya sudah lama, ini kan 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Sekarang 2024, dulu tahun 2023. Nah, jadi di sini MC juga bisa mengkondisikan kalau memang KUA sedang mempersiapkan, MC masih bisa untuk memegang kendali dengan memegang mikrofon, kemudian juga memberikan informasi juga ya kepada calon mempelai pria, calon mempelai wanita. Nah ini salajengna painter palawargi. Biasanya kita kalau lihat situasi kalau memang acaranya lagi di tengah-tengah ini kebetulan ini adiknya calon mempelai pria ya, kita wawancara juga ya. Jadi dalam situasi seperti itu jadi untuk mencairkan suasana. Jadi kita tidak terlalu fokus ataupun tidak terlalu serius ya. Sersan serius tapi santai. Nah, kalau sudah selesai akad nikah, kita persiapannya yaitu untuk sesi foto ya, sesi foto. Biasanya sesi foto dulu 2, 4, 6. Jadi 2 itu dengan pengantin ya. Kemudian 4 dengan orang tua dan 4 juga dengan tua dan 6 itu dengan mertua dan besan ya, mertua orang tua. Nah ini untuk mencairkan suasana kadang kita sebagai MC juga harus bisa
spontanitas. Ini adalah spontanitasnya yang kita bawakan. Kita bercerita dari lapangan ya. Kita bukan hanya teori tetapi prakteknya memang seperti itu ya. Kemudian teman-teman, karena ini adalah bahasa Sunda, berarti kita harus tahu juga ya bahasa Sunda. Lentong harus bagaimana. Nah, kemudian di sini ada acara sungkem. Nah, kalau sungkeman itu yang pertama itu kepada ibunya. Ya, pada ibunya. Kemudian karena saya itu sendirian, tidak ada wedding organizer, terus juga pagar ayunya juga mendampingi, cuma mereka juga belum begitu paham ya, kita mencoba untuk mengantisipasinya ya. Nah, di sini sungkem juga kita lihat kondisi ya, dengan prolog yang tidak begitu panjang. Gelis kasep anaking hidup tekeng munjung ka gunung, namun hidup kedah munjung ka janten indung. Bral gelis kasep anaking indung tunggu rahayu bapa tangka derajat. Indung anu ngakandung bapa anu ngayuga, mugia dina dengat ayeuna hidup salamina tiasa ngawangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak panjang tetapi ibunya itu bisa meneteskan air mata karena memang ada chemistry gitu ya antara orang tua dengan pengantin yang menikah. Jadi orang tuanya tuh sedih, bahagia gitu ya. Gelis kasep anaki celit putih celakanan bersijang sapuan kanyah kasih anu jantan ibu ramah hidup ka hidup deliren. Bral gelis kasep anaki muga hidup salamina gidul karhayuan kinanjar kalujengan. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman bisa dilihat ya wajah daripada ibundanya. Ini adalah ibunda mempelai wanita, itu ibunda mempelai pria. Dan kita juga harus bisa mengantisipasi jangan sampai menangis bombay, karena nanti make upnya bisa rusak ya. Bisa rusak nanti. Jadi kita harus menjaga juga yang namanya orang tua ya, yang karena walaupun anaknya menikah suasana bahagia tetap sedihnya ada. Nah, kemudian ini pengantin wanita meminta maaf kepada sungkeman itu kepada kakaknya, pengantin pria kepada ayahnya. Nah, kita lihat suasana juga ya teman-teman. Kita juga memberikan kesempatan kepada fotografer untuk mengabadikan. Ibunya masih terus menangis ya teman-teman. Kemudian di sini kita langsung gelis kasep anaking hidup tekenging muja kasagara, namun kedah muja kanu janten bapak. Tapi kalau dari kakaknya lebih tegar, bapaknya dari mempelai pria juga tegar ya. Beda dengan ibu karena hati ibu itu sangat halus sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita melihat sungkem. Tak iya sungkem di pengantin pameget ka rakana pengantin istri, kemudian dari pengantin istri ka ramana pengantin pameget. Nah, kalau sudah selesai biasana pribados masuk aya sungkeman di bojo ka caroge. Naon margina di bojo ka caroge? Rupanya itu kuku palsunya copot ya. Ya, MC juga merangkap ya untuk mengamankan kuku palsu daripada mempelai. Jantan di dia panginten nyariosna gelis kasep anaking hidup ena parantos kagungan caroge mangga hidup upami kamarima anu jantan imam teh nyaeta anu jantan rama ayeuna mah anu jantan caroge. Cium tangan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, biasana cium kening juga. Saparang tos sungkeman teh sok aya huap lingkung teh huapan pamungkas tinu jantan ibu, tinu jantan rama kanggo ingkang putra. Jadi kita memberikan pelohnya yang simpel-simpel saja teman-teman kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Ini dari ibunya dulu ya. Itu ada nasi punar atau nasi kuning ya. Ini adalah suapan pertama dari ibu mertua, suapan terakhir dari ibunda. Mangga ayeuna janten suasana terus benten upami tadi mah sungkem sedih ya, upami uap lingkung mah sok rada esek gitunya, gogonjakan. Janten upami uap lingkung teh bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Atos ti ibuna anu maparil
sangu atanapi nasi kuning atanapi nasi punar salajengna ayeuna ramana pamegat ka panganten pamegat wakana istri ka panganten istri. Kalarsati perintah ramana nuju teu damang janten teu tiasa sumping. Dijentos gurakana. Bismillahirrahmanirrahim. Blem atos itu tara cium tangan. Janten kete tahan mangga kamu difoto. Kitunya salajeng. Sawong cenah si Neng mah. Heureuy we ieu rakananya karaina. Salajengna ieu ti ramana janten ieu atos suasana atos cairnya atos cair tos itu sapertos seremonial deui tos tiasa bumujeng janten MC oge di dia tiasa relax kanggo MC. Cium tangan tahan heula kanggo didokumentasikeun atos rasa parantos huap lingkung ti huap tirakana sareng ti amana teras ayeuna pahuap-huap silih huapan. Neng ka Kak Neng mana silih huapan. Ieu teh huapan ka nyaa, huapan ka geget sareng huapan ka tres. Nah, tinu janten bojo ka caroge ka bojo. Salajengna wargi-wargi tong hilap maparin eueut. Mangga atuh ayeuna mah Neng maparin eueut ka maparin eueut ka Neng. Jadi di sini suasananya cair ya teman-teman. Ini suasananya sudah cair. Dan kita menginstruksikan juga supaya pakai tangan yang sebelah kanan ya. Jadi di situ ada nilai-nilainya. Sok ayeuna mah eueuh nyalira. Nah, atos eueuh nyalira. Janten di dieu saparantos kuning nasi punar uap lingkung teras eueuh teras ayeuna tuh cenah sanes ping-ping. Ping-ping hayam ta ieu uap lingkung. Pabetot-betot bakakak hayam tuh ditarik hiji dua tiu loncat. Janten ayeuna tos diakal janten si bakakak hayam teh supaya teu ngaceleng tos dikeureut janten begitu ditarik tos sami teknik gitu ayeuna mah. Tah teras ieu bade ayeuna pagegel-gegel ping-ping hayam kuduaan. Ieu teh mangrupikeun huap lingkung huapan pamungkas. Janten ieu pabetot-betot bakakak hayam taras bulu itu daging hayam nanya dituang ku si Neng. Tah lagi sami ku Aa. Tah tos kitu beres. Nah tos beres kieu nya pawargi sok lineureun ieu teh ku MC teh. Kela teu acan teh ka foto. Nah ieu janten suasanana pawargi tos cair. Tak ieu namanya sawer. Tak ieu teh sawer panganten janten ibuna ieu rakana panganten. Teras didinya teh aya kanjut kundang nya aya sami aya kanjut kundang terus aya artos aya oge nu dikeresekan seueur pokona mah ieu mah nya maklum da ari di lembur mah seueur pisan. Aya kanjut kundang terus oge aya nu dikeresekan. Tuh ieu nya panganten oge sami makaning di dieu mah di payuna teh aya balong tah bilih 3 jebur janten kedah ieu mayuna kapalih kaler mun teu lepat mati payun teh. Saparantos ngahareang juru kawi ieu teh ibu MC sakantenan ngahareang. Pas painten panganten oge atos disiapkeun anu bade diaurkeun teh nyaeta artos teras permen teras oge aya naon namina teh aya beas konengna anu disiksik teras oge diduwikeun sateu acan aya dangding anu dihaleuangkeun teh mangrupikeun wejangan atapi nasehatnya kanggo panganten. Di dinya teh panginten diuningakeun oge aya beas teh hatosna teh kedah bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Teras aya artos teras aya permen kedah amis budi. Upami artos mah pakaya upami koneng ge sami pakaya kedah kalungan emas reuncem saurna teh nya margi emas mah bilih dina rumah tangga aya kaprigen anu ngadadak tiasa langsung diical eta tiasa kanggo panganten. Teras ieu naha cenah panganten ieu panganten oge ngawurkeun saleresna mah dina adat Sunda mah teu aya panganten anu ngawurkeun teu aya. Mung ibu sang ramana oge sepuh-sepuhna. Mung ieu mah soalna teh hoyong kaul we nya pangantenna saleresna mah teu aya. Mung ieu mah pangantenna teh hoyong kaul sok sami hoyong ngawurkeun kadita samohna teh kitu.
Namun eta teh tiasa teu sawios upami pangantenna hoyong kitu. Janten kadang-kadang upami dina pakemna teu aya oge nya tangtos upami ayeuna mah sok seueur geuningannya panganten oge sami ngawurkeun. Terus sok aya door prize kan kapugur batu aya door prize ayeuna mah aya door prize. Terus aya naon namina teh tuh bingkisan ayeuna mah kapugur maka teu aya tuh seueur pisan nya seueur anu diawurkeun terus saya door prize saya skanten rame teh rame pisan padahal mah kayak teh mung 2.000 3.000 5.000 mung resep we pangintennya resep karena kesan ieu teh caket balong jantan ati-ati oge anu ngawurkeunana nah kitunya tah salajengna upami saparantos sawer panganten teh sok aya waditra anu didugikeun ngawitan didetek harupat tah ieu harupat teh harusna teu kenging getas harupat teh harupat teh dicepeng ku panganten pamenggeut biasana anu sok nyeuneuhan teh istri tah anu nyeuneuhan teh istri terus diseungeut terus dilebetkeun kana kendi supados tiis terus saperti itu teh dipotongkeun terus dipiceun sifat getas harupateun teh ka pangker teu kenging ditinggal deui eta aya endog dina adat Sunda mah upami endog teh sok didampal namun pribados mah tara didampal bilih mubazir janten diuningakeun heula neng aa ieu teh endog teh mangrupikeun simbol atanapi siloka sil upami teu dibuka eta teh indung telur janten istri teh kagungan indung telur bakal gaduh turunan gaduh putra reuai putra salajengna ieu aya olekan tah olekan teh ieu teh awi anu alit gitu nya awi anu alit olekan teh ieu teh kosong melompong janten dina rumah tangga mah kosong melompong teu acan aya ilmu tah terus ieu panginten didampalna teh ku keuneu didampalna ku keuneu kitunya dampalna ku keuneu nah gitu saperantos kitu terus diwasu sampeana janten ieu teh mangrupikeun baktos tinu janten bojo kanu janten caroge tah ieu dina kendi teh sim kuring mah sok original kieu we atos kendi teh tah upami kendi ieu teh MC maparin pro ka panganten istri ka panganten pamenggeut neng aa ieu teh kendi teh kawitna tina taneuh Nabi Adam alaihissalam kawitna tina taneuh urang sadayana kawitna tina taneuh urang teu kada sombong adiguna gaduh harta anu seueur gaduh jabatan anu luhur gaduh ilmu anu luhur margi anu dicana ka alam kaabadian nyaeta doa putra anu soleh amal soleh sareng amal jariah salajengna doa putra anu soleh terasa mikrofon dipasikeun ka panganten pamenggeut bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mugia mikanya mika asih ka ibu rama abdi sapertos ibu rama abdi mikanya mika asih ka abdi sawaktos alit. Janten eta hartosna doa putra anu soleh sareng anu solehah. Tadi kan tartes serius nya wargi-wargi tah ayeuna langsung heureuy deui cobi kaluhur ateng atau si tengah goyangkeun goyang digoyang atuh neng sing raoseun goyang digoyang kandap kaluhur ka penatras we goyang-goyang bade dipepeskeun mangga ayeuna dipepeskeun goyang-goyang sing enggal mun pondok janten orok mun panjang janten budak terus dicanak eta hulu kendina teh kan tersak-sak terus diuningakeun ka fotografer coba ya uningakeun ka fotografer gitu tuh geuningannya aya nu ditoong gitu ya. Teman-teman tadi saya sudah menyampaikan waktu itu saya membawakan MC tanpa wedding organizer. Kemudian kita memang harus siap tanpa naskah ya. Jadi semuanya harus sudah ada di luar kepala.
Terus upami nganggo bahasa Sunda juga bahasa Sundana kedah tos pinternya kedah atos ngaruntut gitu janten rondon acarana urang kedah para terserah ngawitan panginten rondon acaranya teh pengalungan bunga melati kanggo penyambutan calon panganten pameget dilajengkeun kana pembukaan dilajengkeun ngaos Al-Qur'an saren tampi diantara pamaksa dan tipinis pulpi pangantenan pameget diantara tipinis sepulpi pangantenan istri dilajengkeun kana pamasaran cendramata secara simbolis teras oge mangga waktos nyangakeun kanggo Bapak KUA ta upami KUA nuju lumangsung acara akad nikah MC macalik we ngantosan bunga bantos bilih kedah di kerudungan anu bodas atanapi upami aya anu wios lah teu kedah kerudung teu sawios kerudungna teu kedah dibuka teu kedah dianggonya terus salajengna teh bilih saperlu teh kieu kanggo mikrofon kan upami teu aya WO mah tangtos tu MC diwartosan atanapi ku sesepuh mikrofonna dipasikeun ka pi pangantenan pameget terus oge naskah kanggo ijab kabul kan aya anu sok nyungkeun geuningan saurna teh nganggo bahasa Indonesia kurang teh ditaleseula bade bahasa Indonesia bade bahasa Sunda bade bahasa Indonesia we tak urang diunyakeun pakawa ieu hoyong nganggo bahasa Indonesia tas kitu atanapi hoyong nganggo bahasa Sunda gitu nya teu sawios terus upami mikrofon terus oge posisi mas kawin atau tapi mahar biasana kedah tekeng tembih margi kita ku KUA sok ditaroskeun upami mas kawin teh bade naon saperah teh emas sekian gram sareng alat sholat kedah aya kedah jagrag ta salajengna oge upami posisi nuju akad nikah ta sateu acana urang teh ngaundingakeun kanggo hadirin atapi anu sumping teh anu nyanak HP anu nyanak handphone ada dering di robi janten ada getar anu nyanak burang kali janten tiasa dikondisikeun ku sepuh-sepuhna terus upami nuju akad oge sami panginten urang kedah terus fokus bilih mikrofon teh kan upami wireless mah kadang-kadang seek batuna atanapi teu aya suaraan ta janten panginten antisipasi di meja akad teh upami caket mah sareng operator nya sareng teknisi sound system nya tiasa panginten nganggo naon anu nganggo kabel tapi seuseurna ya nganggo wireless mung upami wireless oge urang kedah taki-taki terus anu paling sok seueur kakihilapkeun teh upami sapertosna teh dinu acaranya ujug pareum we cenah ada teu aya pemberitahuan ti PLN memang ayeuna mah sanaos aya pemberitahuan oge panginten urang teh setiap vendor kedah partos uninga kedah diseuikeun genset upami genset teu aya nya tiasa nganggo wireless anu nganggo batu atanapi anu dicas antisipasi bilih sawaktos-waktos nuju acara teu aya listrik kitu pangintennya salajengna sapartos akad nikah teh sungkeman terus sungkeman oge panginten urang kedah antisipasi kedah ningal waktos oge kadang upami di lembur sanes di gedung ya upami di lembur mah kadang-kadang langsung tara ruang janten MC tekeng kaganggu wiose anu bade tuang-tuang teu sawios kantadan ieu teu aya wedding organizer atanapi keluarga teh wiose manggawe taruang wios tapi acaranya tetap berjalan ngawitan sesi foto inti 24 genep sareng pose dilajengkeun oge kana sungkeman atau sungkeman teras suap lingkung teras sawer janten urang milarina tempat anu langkung laluasa maksana teh anu teu caket sareng buffet makanan ta eta pangintennya upami acara ieu teh atau siang wargi-wargi ti panganten pamet hoyong geura dituangkeun janten teu sawios tuang heula tos beres ta acara panginten diuningakeun kita para tos beres ieu sawer sanes kanten atos beres terus mangga panginten wargi-wargi ena masih keneh kagungan waktu sekitar sabaraha menit deui 15 menit atau 20 menit mangga ti keluarga panginten pameget beli bade di foto margi aya waktu dikeun ka tabu 10
Janten urang gaduh waktosnya ti tabu 8 dugikeun ka tabu 10. Margi ti tabu 10 dikeun ka tabu 11 eta teh kanggo gentos raksukan resepsi panganten. Janten gentos raksukan panganten kan kedah sae panganten pria seda hoyong tenang teni janten dipasihan waktos 60 menit. Tah jam 11 biasa nama sok aya kirap panganten. Kirap panganten teh tiasa wae kanggo prosesi upacara adat Sunda atau napi tiasa oge anu kolaborasi aya saksofon, aya biola. Tah biasana upami dina kirap panganten mah biasananya ari zaman ayeuna mah tos modern panginten. Janten ngawitan sepuhna heula anu di sinacalik di pelaminan. Tos kitu teh teras sepuhna ti panganten istri, sepuhna ti panganten pamaget, nemewe panganten istri dipengkerna teh sok aya bridesmaid. Ya aya nama ada usum bridesmaid. Dia wargi-wargi salajengna panditen kayak dugikeun ka pelaminan. Tah upami tos si pelaminan teh acan beres eta teh wargi-wargi dirinya teh sok aya lepar hand buket nya, terus lempar hand buket teras oge sok aya sambutan atas nama dua keluarga. Terus sambutan sama dua keluarga nemewe salaman doa restu atas doa restu nemewe sesi foto keluarga. Namun painten diutamikeun heula biasa nama ti keluarga panganten pamaget atanapi keluarga anu kagungan agenda anu bade uih deui uih ti payun panginten. Biasana sakoordinasi antawis MC sareng vendor, MC sareng keluarga, MC sareng WO gitunya. Janten pawargi tadi ku pribados diuningakeun anu teu nganggo WO. Anu teu nganggo WO mah eta kedah konsentrasi, kedah fokus pokona mah. Kedah satset, kedah gercep gitu nya. Mun upami anu nganggo WO man salaresna mah langkung raos. Janten MC kantun silakan ini untuk MC ini lebih enak sih untuk MC-nya gitu ya. Tapi nya kadang-kadang upami di lembur mah laki-laki anu nganggo WO atau tapi anu acara di bumi laki-laki anu nganggo WO. Janten didinya mah justru tantangan teh langkung abot justru anu teu nganggo WO. Janten jam terbang MC teh dipalidinya mah memang kedah laras-laras. Jadi teman-teman tipsnya apabila kita ingin sukses dalam acara ya, kalau kita MC wedding terutama kalau di lembur ya, kalau di lembur yang tidak ada WO kemudian juga among tamunya pagar ayunya juga tidak terlalu mahir gitu ya, berarti kita harus koordinasi, harus banyak minta informasi, harus ada technical meeting ya, jadi kita harus TM juga, kita harus briefing dulu. Terus apa sih keinginan dari mempelai pria juga mempelai wanita juga keluarganya. Terus jangan lupa juga biasanya kita kan suka ada kita suka ada WA group ya, suka ada WA group. Jadi kalau di WA group ini kita sebagai MC harus langsung menyampaikan bagaimana acara yang diinginkan acara mempelai pria untuk keluarga mempelai pria untuk mempelai wanita. Jadi kita sudah menyiapkan rundown acaranya. Kalau ada yang ingin ditambah, yang dikurangi, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap saja seorang MC harus tetap berkomunikasi, harus tetap berkoordinasi, dan kita harus tidak malu untuk bertanya, karena kalau mau bertanya akan sesat di jalan. Oke teman-teman, terima kasih, hatur nuhun ya. Tadi saya sudah menyampaikan ini campur-campur sari saja dalam MC bahasa Sunda yang biasa-biasa yang tidak meruak ganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.